Sabar aja. Hari mana? Kapan ketinggalin kemarin? Mereka HP. Kagok ka tuloy kan po yun tuh. Balikin teh. Sabar aja tuh. Salah apa? Salah apa? Kurang kene ini. Kana baru dak dia tuh ya. Kemarin baru dak teh. Tari orang nih kan dia baru dak araweuh. Biasana lamun dia nih geus darah ratang. Umurin terlalu yang kene lah. Umurin sampai di jam 10 lah umurin. Ke kurang kene umurin. Sugana ngalaliwat tuh. Oh, kayak mah ngaliwat emang. Emang cocok. Bari nungguan danana. Oh. Mangaya danana. Gampang banget kamu. Bisa we di Korea. Tapi ngomong-ngomong orang bakal menang bansos cenah ngomong euy. Bansos naon tuh? Aya pasti kan. Bansos. Jadi hawar-hawarna mah aya TRT cenah bakal menang. Oh, hadi. Sugan we nya. Sugan, amin, amin. Cek lah ayeuna. Ah, ya mah kali-kali ulin ah. Wah, sugan aja nyantai kan ngalalin ya. Yeah, boy. Gitu ah. Ah, ini kan Araya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kan ayah. Oh, aya nih cager gua. Mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salam sunah tuh. Kamana wae teh teh? Senario nulang ka dia eueuh euy. Ngaliwat euy. Oh, nyata dari kena rungguan yang nya. Araya kakarek duaan. Anu biasa kiri dapat kamar abi. Lewat sugan we ukuran tuh sendiri kamar. Siap, dewe lamun sakeun eta mah. Orang ka di dieu lamun aya liwatan malah nya. Oh, itu di calling teh. Tarik balik we pan namanya. Siap balik aja mah berarti. Ya, nyata. Ya, jeung nya. Saya kurang di calling bukan apa. Siap, nuhun pisan nya. Ya, Ayo, balik lah. Yeah, boy. Tolap atuh. Tolap di mana itu? Dia kan pengajian. Jeung saha? Wah, ini sorangan atuh udah aja. Cepet kena. Naon deui? Antar kalure. Tek naon? Nah, urang beli naon nyangan kadaharanna tuh liweuteun atuh naon lah. Oh, nya hayu atuh. Urang balik kelat tuh tong. Hah? Balik kelat tuh. Kudu lah geus langsung kituan. Tong lihat teh nya. Ka moal. Hayu tuh. Ari tong lihat teh mah. Bahagianya minuman kurang mah moal mungkin ari saukur kalau hungkul mah piring maneh naon sarua urang oge kitu kan kayak tinggal survei urang tarungguan di dieu tuh geuna moal lila ka pasar mah paling biasa setengah jam mungkin tepi deui urang tarungguan siap oke ya cek urang oge budak teh pasti balanja ke pasar eta mah da urangnya pemikiran urang kitu sarua mau mungkin anak ke pasar pasti moal eta nih bang bawa mungkinan heeh si kaong kurang gini lah kieu tinggal deui ka itu oke langsung kurang tahu orang tinggal ka ditu itu ya bener kitu biasa siap oke Set.
Orang kita tangan kemana mana sih malah? Aya teh itu di imah. Busuk tadi lihat. Heeh, tadi mah jeung Kurang. Sebuat kalur papangi. Anak beuna papangi di. Ah yang teh mah tong apaleun lah mun urang dek ngaliwat ya. I say yes, I say no. I say yes, no, and hey buddy. Pembeli. Sangat kumanya ini. Ayo masak-masak begini. Sarua lapar. Ini kan tadi ngomongnya. Nek barangnya. Tapi ting lah pokoknya mah. Ente seperti biasa lah, kumaha. Ya, air mana daripada itu lah sarua buat orang lapar. Terus biasa orang cek, orang survei, itu kecubang ayam mah kata biasa ulah langsung kayak itu. ente pelan. Gitu lah. Siap ada begitu. Yeah, boy. Namanya kembali ke kamu dah orang lapar gitu. Hah, ente alasan mana? Alasannya asin po, ayo orang mah kudu naon. Mahal we. Lah urang menang tenang we. Mana enak? Lihat gitu. Bikin di situ. Asin barudak gitu. Yang lo apa orang Hah? mobilan doan Ah. kita ke scanner tenang lo gitu-gitu. Nah, iya nanti kiganya. Kalau orang atletkan wa. Ya, curang ini pasti ngambek. Rek naon kadari di mana namanya? Bener kata orang yang wae. Nah, dia alasan kadari ini. Ada penil aunan kenakotna dane. Tangkurak kararan lu tek kararan kadari ini. Alasan naon mana? Orang mau mobilan hari Nah, urang mah mau mobil ieu teh ditu pani, urang teh teh usaha bisi aya nu baru dak dieu gitu urang. mobilan tuh cuma 5 nang botol. Asup teh pararan terus eta geus jararep. Nah, iya kela tadi ngobrol nek ka mana ka luhur. Ka mana kulin. Oleh eta masuk. Da urang mah moal kabohongan tuh da urang mah da nyaho atuh. Urang mah mobil aya. Mobilan usaha. Ayo boga ieu. Cara botak alasan apa orangnya alasan mau? Beko. Aya ngambek. Orang mah pembersihan ya untung orang Urang mah menang mangi teh ditu. orang mau tuh gitu Budak. alasan cool Oh. Ini penting orang menang. Dan saya mau mobilan mana kita ada kerja bodohnya. kan Mana ngobrol naon-naon ge. oh Dengnya teh dia, keluar teh dia. Yeah, boy. Wah, itu ieu ke. yang mana daang juga ini Urang mah naon? Geus lapar. Tangkurak yang karkehet apa orang kita tadi ngarian budaknya. Tadi mobil usaha atau mobil budaknya? Alasan kumpul nama. Nyaho da tadi di dinya kaluhur cenah.
tanya kurang tadi tadi kaluhur gini gimana balik di rumah barang Cuma ada pentil. Da pasti balanya nek ngaliwet gitu. Urang teh kaluhur heula we ulin heula. Make mau mobil batu atau mau mobilan tadi budak sama kecil. orang tadi di dia nih kasih punya mobilan Nah, gitu. Lain api-api rek mobilan da bisa aya barudak. Ada dia teh lewat gitu. Maka urang teh kitu we. Akal-akalan apa orang gak yang dahar mana muka dia teh nyuruh darum gua. Iya. Aduh, assalamualaikum. Aduh, Iya, itu asal nian. Wah, Aduh, biasa serius. Aduh. Ini tuh saya mau ngoceh jeung edan kan. Kayaknya mau urunan lalap. Aslina, Bro. ya mana Rek teu ngeuna kumaha tuh urunan teh tinggal aman. mana Ngeuna anu capek-capek. Tunggu teh.